Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjala syahra Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Panitia yang sudah mengadakan acara pada hari Sabtu ini, salah satu yang harus kita syukuri kepada Allah, di sela-sela kesibukan kita sebagai jamaah dan panitia pun sama, mereka juga sibuk. Malahan ada yang belum tidur tadi malam karena bekerja, harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran hari ini. Mudah-mudahan diganti ku Allah rezeki dan kesehatannya. Itu yang paling pokok. Kapinis katojo layung, macokan kemang kalapa. Tos we da wareg atos macokan kemang kalapa mah. Nya sakitu we punya eta mah. Kenapa? Bukan saya tidak bisa pantun, tapi masalahnya kalau semua pakai pantun, tos saya urang doger monyet sakalian. Nah ibu-ibu, ada sesuatu yang emang harus menjadi catatan kita. Beragama itu jangan menjadi problem. Orang melakukan kebaikan itu dia tidak boleh menjadi sebuah tekanan. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Ngaji itu harus ceria. Ngaji itu harus bahagia. Kenapa? Karena orang melakukan maksiat itu adalah bagian dari hiburan mereka. Untuk melakukan kebaikan ini tidak mudah. Karena apa? Karena orang hiburan itu dengan melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya kalau seandainya nanti beragama itu menjadi beban, kemudian melakukan kebaikan itu menjadi beban, ibu bapak akan berhenti melakukan kebaikan. Engke mah ngaji teh areureun, naon sababna? Karena setiap pengajian mungkin dia itu apa? Kemudian apa? Ditekan. Tetapi dia harus ceria. Para mubalik juga harus ceria. Para dai harus ceria. Karena apa? Kalau mereka sudah ceria, jamaah pun akan ceria. Begitu. Kenapa? Karena tidak boleh ada ketekanan. Terutama di dalam beragama. Mu'ad bin Jabal dia pernah sholat dengan mengimami para sahabat yang lain dengan sangat panjang. Dia bacaannya bagus, kemudian hafalannya luar biasa. Tapi begitu dia sholat atau selesai sholat, para sahabat yang lainnya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, eta sina Mu'ad bacaanana meni panjang, sina tinggal ibu. Lain urang wae gini nya nu protes bacaan panjang teh. Zaman Nabi ge aya. Karena apa? Karena para sahabat pada waktu itu dia mungkin bukan tidak suka bacaannya, tetapi kebutuhan hidupnya dan beragama mereka itu perlu diringankan. Tuh tinggal keur salat wae minta ponok. Ya, keur salat wae minta ponok. Kenapa? Karena orang mau salat saja tidak enteng itu. Orang mau ngaji saja tidak enteng. Makanya di pengajian, di sholat jangan ada atau jangan ada beban. Jangan ada sesuatu yang membuat kita menjadi bosan. Akhirnya ku Rasulullah dipanggil. Kadia sina Mu'ad, sina. Tadilah laporan tinggal di sina jamaah. Anjen sholat ngimaman dan ternyata bacaanmu ternyata katanya panjang. Dan kata Rasulullah, satap tanunaka katanya. Engkau sudah membuat fitnah di antara orang-orang karena bacaan yang panjang. Kata Rasulullah, tong panjang teuing nyage apalana loba. Tong panjang teuing nya ge apalanana urang teh mungkin puluhan juz. Karena apa? Karena di belakang ada orang tua, di belakang ada nenek-nenek, di belakang ada orang yang sakit, di belakang ada anak-anak yang mereka semuanya menginginkan kemudahan dalam beragama. Tuh, tinggalnya punya dina agama mah tong jadi problem sakitu we. Lamun jadi problem bakal eureun sakitu we. Pan urang ge mun tarawehnya aya imam panjang teuing kan sok dibejakeun ka DKM. Pada KM ulah dianggodi cenah eta teh naon panjang wae cenah gitu kan. Kenapa? Karena emang begitu manusia itu, Bu. Makanya pengajian kemudian jangan terlalu lama. Kenapa? Karena manusia itu kan perlu diringankan. Perlu diringankan. Beragama ini bertarung dengan orang-orang yang melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Orang-orang yang melakukan dosa. Mereka bahagia, Bu, tinggal melakukan dosa apa? Mereka kemudian apa? Seperti hiburan melakukan maksiat. Maka melakukan kebaikan pun itu harus ceria.
Ustad harus ceria, dai harus ceria. So katingal, lamun ustadna tidak ceria, dainya tidak ceria, tidak bahagia, kajamaah ge sarua rudet. Rudetnya balik pengajian teh karung kararieu. Ditanya ku salakina teh, "Mama, naon cenah balik pengajian teh asa kitu, asa teh pararuguh banget teh." Sumun cenah bieu ustadna meni asa alah, meni asa berat cenah urang teh kudu kieu. Nanti bertahap Pak. Kalau dia sudah ya atau sudah apa? Sudah enjoy, kalau dia sudah nyaman itu akan bisa dengan sendirinya dan itu akan dirasakan oleh kita sendirinya. Alhamdulillah, makanya saya selalu begini, Pak Ustad, kumanya abdi mah neme tiasa ngawas sungkul, abdi teh cenah teu acan tiasa cenah ngalakukeun nu lain eta we heula pigawe. Naon sababna? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan Anda itu terbebani, tapi Allah menginginkan kita ini mudah dalam lakukan kebaikan. Maaf ini, permudah kebaikan karena orang melakukan dosa itu juga dipermudah, begitu aja, ya. Cobi lamun dina Al-Qur'an make tiung teh kudu ku helm. Da bareurat atuh Bu. Helm 1,5 kilo, kemudian wajib. Coba kalau dalam Quran dinyatakan, maka tutuplah aurat kalian itu ataupun kepala kalian dengan helm-helm yang kalian miliki. Kabayang kusim kuring Pak, nya ge ngangetiung anu 2,5 gram eta ge berat gini kan? Nya. Bari ini kan ringan itu kerudung itu, tapi teu kabehanana umat Islam make tiung. Kenapa? Karena peringan dulu. Kenapa? Karena semua agama itu harus ringan. Bulan puasa mah tong di iya Bu, tong tidak jangan ditekan. Saya kemarin ngisi di beberapa pejabat. Mam ini saya sampaikan kembali. Lamun bisa warung nasi bulan Ramadan tong ditutupan sakitu ngarah katingali nu daharna saha. Nya, daripada ayeuna ditutupan gerabu di barengkos katingali suku hungkul. Buating eta teh suku salaki urang. Ya, alasna itu saha nu dahar teh nya ditingali suku saha, ditingali teh senal nu di imah. Bagaimana kalau begitu? Mending dibuka sekalian. Dibuka mah tinggal Pak, jelas saha nu tuang nanya. Dan itu lama-lama orang akan berhenti dia. Kenapa? Karena dia malu. Ari ditutupan di barengkos kieu mah nyapu moal eraheun atuh. Nya. Kenapa? Katanya Ustadz karena ini tidak menghargai yang puasa. Justru yang menghargai yang puasa itu adalah apa? Apabila dia tidak melakukan karena dia dilihat oleh orang lain. Tah eta Bu, agama mah digampilkeun, entong dipersulit. Nya, mata pengajian moal lela teuing. Naon? Heda kalau lawora pengajian 2,5 jam da kesel atuh ka usahana ge lain asup pelajaran nu aya mah jadi ngagenuk beres pengajian teh. Dan itulah Ibu, saya memahami seperti itu. Permudah agama, jangan menjadi problem. Kalau bisa agama itu menjadi solusi bagi hidup kita. Ngarah engke teh ngajina istiqomah, ibadahna istiqomah, salatna kemudian tidak pernah ditinggalkan karena dia sudah suka bukan sekedar bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Ibu yang kedua, ini dari saya. Coba Bu, kalau kira-kira saya tanya, karena di sini banyak ibu-ibu. Kira-kira saya tanya ibu-ibu, ibu punya suami itu apa yang dicari? Ibu punya suami yang dicari apa? Lan? Bapak kalau punya istri apa yang dicari? Maaf Bu ya, ini bukan jorok, tetapi inilah cara realita menghadapi kehidupan. Anu beda teh beungeutna hungkul. Salaki ibu hiji jeung salaki ibu nu kadua nu beda teh hiji beungeutna, nu kadua milikna, anu katilu dedeganana, punten bunya alat kelaminnya sama. Itu cara memahami hidup. Kenapa? Tong kabita ku nu lain. Naon sababna? Da beda teh beungeut hungkul. Ya, cuman wajah yang berbeda. Saya seringkali melihat ada orang yang dia punya apa? Ada orang yang dia itu Bu duitna loba, tong kabita. Naon sababna? Komo loba duit teu mere, nah make jeung kabita. Ngariripuh ka urang ya. Kenapa? Karena dalam sebuah keterangan, maaf ya, terkadang jalmi nu boga restoran teu bisa tuang. Jalmi anu gaduh sakola Bu, teu bisa nyakola budakna teu sakola, karena itu udah biasa dalam kehidupan mah. Ya. Ibu ningali salaki batur gagah, kasep, irungna mancung, bersih awakna. Tapi kade Bu, cantang tuh si istrinya itu bahagia dengan ketampanan suami yang seperti itu. Mun salaki kasep teuing deg-degan ka urangna teh kaop kaluar. Pan ari goreng maka urangna regreg mun kaluar teh.
Kan bae anu nyokot ge cenah naon sababna nya. Tapi kalau ibu bola bapak punya istri lalawora Pak gaduh bojo geulis teuing teh teu enteng teh. Teu enteng lalawora. Hiji ngurusna biayana gede. Anu kadua teu kaup kaluar loba anu melong. Pan ari goreng mah moal aya nu melong. Karena apa? Karena kita jangan sampai asyira'u la yamliku li nafsi. Kadang-kadang kebahagiaan bukan apa yang dimiliki, tetapi apa? Al-iktifa wal imtinan. Apa yang Anda merasa cukup dan disyukuri, begitu. Tah hirup mah sakitu we. Naon sahabat mah tong ningali batur. Imah 3 lantai ge boting capek ngepelna. Mending ge anu 3 ka 4 we babari ngepelna sakaligus jurosud tinggal. Ya. Karena apa? Karena begitu. Maaf ya, kalau saya tadi tanya, ibu apa yang dicari oleh suami? Yang beda itu hanya fisiknya saja. Mungkin saja, maaf ya, yang lainnya itu akan sama. Cuman orang sok kabita ti luarna, da jerona mah sarua. Ya, kabita luar hungkul. Ya. Saya ketemu dengan seorang profesor, Ustadz, saya punya universitas, saya punya sekolah katanya, tapi anak saya tidak mau sekolah. Tuh, tinggali budak mah Bu, boga bapana budak boga sekolah, budak nama mung sekolah. Ya. Aya budak, aya jalmi Bu teu gaduh sakola, malahan bubina ge ruksak budakna sarakola kabehanana. Meni balalager, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sarakola. Padahal orang tuanya tidak punya lomba sekolah. Malah ada seorang kiai, dia punya pesantren besar, anaknya tidak nyantri. Malahan budakna mah buraong we dipilarian ka ditu ka dieu. Kenapa? Hirup mah da kitu. Anu boga restoran, cantang tuang anu aya di restoran. Malahan masih mungkin kantos nerangkeunnya 13 restoranana, tapi ternyata dia makan nasi 1 sendok sama kecap dikitukeun hungkul. Tiap bade tuang disuntik insulin. Restoranana 13. Urang mah alhamdulillahnya teu boga restoran. 13 restoran kaliwat we haben. Nya. Bapak cenah urang didinya eta cenah didinya mah sae cenah nila bakar kadinya ngaliwat. Tempat tingali, oh kenapa belah ditu anu leuwih enak. Geus sebelah ditu deh, di ditu mah sate marangi, ngaliwat kadinya. Pak cenah eta sate marangi nu belah ditu geus leuwih ngeunah cenah eta mah. Nepikeun ka 13 restoran kaliwat kabehanana. Tungtungna ngagodog mie we di imah. Tapi bagi kita enggak masalah karena apa? Sakitu ge masih bisa ngagodog mie. Naon sababna? Tuh nu 13 restoran mah Bu, dia tidak bisa makan apa-apa. Jadi hirup mah model kitu. Nu boga sakola budakna teh sakola, nu boga pasantren budakna teh nyantri, anu boga restoran tuangna dibatasi ku Allah. Itu maka nomor 2, ibu bapak tong kabita ku milik batur, komo rek lebaran. Komo rek lebaran ayeuna tong kabita, bae batur geus meuli baju anyar ge. Ya. Saya sering ngisi gala di Pengtai, pabrik sepatu. Da sepatu mah sanes di Pengtai. Ya. Naon margina? Karena apa? Karena mungkin perusahaan ini beda yang membelinya. Nya ibu ge bapak tinggalnya anu di haranapan beda. Tinggali kenapa? Tapi bukan berarti rezekinya tidak nyambung ke keluarga kita. Jadi murang kali ibu di daramal di dieu nya. Sok sanajan sapatuna ditincak dipake ku batur tapi geuningan rezekina mah ka arah ku keluarga urang. Ta eta hirup ngaranna. Nya. Matak ibu-ibu mah lamun ngaos marawa kantong, lamun bapak-bapak mah ngarange loket. Rata-rata bapak-bapak ngange loket Bu mun ngaji. Naon sababna? Ibu-ibu mah rata-rata marawa kantong. Da lain mawa catatan lain ieu teh. Sugan marawa catatan buku pulpen tara ieu mah. Naon sababna? Ieu mah bisi we aya konsumsi nyesa ngeunah ngasupkeunana kana kantong kitu eta teh. Ya. Tah Ibu, geura tinggal pamaget nyaranak loket, lain loba duit teh lain. Da dibuka mah duitan teh. Tapi naon? Karena mereka supaya katingali ibu ge katinggal pantes mawa kantong teh. Kanggo naon Ustad ngarah katingali awewena, lalaki ge di loket teh lain aya duit teuing, tapi ngarah katingali pantes, katingali gagahna. Kitu eta teh. Karena manusia harus memahami secara kehidupan seperti manusia itu tidak sama, tetapi kebetulan sebetulnya dia bisa saja kesamaannya itu ada diberikan oleh Allah. Nah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas jangan jadi hamba Ramadan. Kun robanian wala takun Ramadonian. Anda jangan sampai dia menjadi orang yang dia itu taat di bulan Ramadan saja.
Malah dalam keterangan kun robanian, Anda itu taat kepada Allah, bukan taat kepada Ramadan. Kenapa? Taat kepada Ramadan, mah solehna Ramadan hungkul. Beres Ramadan, asaplong. Alhamdulillah mau taraweh deui. Nya ngaji Quran, bebaskeun Ramadan. Kadehanana, tarabu salat malam Ramadan, kemudian sedekah Ramadan, semua amal digebregen Ramadan. Itulah yang disebut dengan dia menjadi hamba Ramadian. Harusnya dia menjadi kun robanian. Sampai sebuah keterangan mengatakan, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ini ya Abu Bakar dia berdialog di depan para sahabat. Bu, Rasul ngantunkeun dinten Senin. Jalmi anu nguping Rasul ngantunkeun sadayana teu nampi. Termasuk Umar bin Khattab, dia kekeh we, Muhammad tidak mati katana. Muhammad tidak meninggal. Muhammad masih ada. Ku Abu Bakar teh di kieu. Umar, kade, Muhammad sudah meninggal dunia? Belum. Tuh tinggal, Bu. Ternyata dalam pikiran sahabat sebagian, dia berkesimpulan bahwa abdi mah rek taat teh lamun aya Muhammad. Kalau ada Muhammad katanya. Ini biasa yang begini, ya. Akhirnya apa? Abu Bakar kemudian berdiri di depan para sahabat yang pada waktu itu belum menerima sampai Rasul belum belum dikuburkan. Karena apa? Karena masih ada yang menganggap Nabi teh can pupus. Nya, urang ge lamun dikantunkeun nya kadang-kadang aya ustad nu dipika resepnya ngantunkeun. Nah, Budi asa leungit regreg keneh dikantunkeun ku salaki. Daripada dikandunkeun ku ustad anu dipika resep aya kitu atuh. Bu aslina saya ustad abdi cenanya ngantunkeun ustad anu eta mah cenah asa teu ical abdi teh da salaki mah kamari cenah 2 bulan ge jeuh leungit kitu. Wajar ibu bapak, karena apa? Itulah frekuensi manusia yang sangat luar biasa. Maka kata Abu Bakar Siddiq, beliau menyampaikan di depan para sahabat. Ini ilmunya ini Wa ma kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Kalau Anda menyembah Muhammad, Muhammad tidak ataupun Muhammad sudah meninggal. Apabila kalian itu beribadah, ya'budullah, beribadah kepada Allah. Allah itu hayyun wala yamut. Tuh tinggali. Bu, lamun ibu bapak ibadah teh Ramadan hungkul, Ramadan mah mualami 30 dinten ge angkat deui. Ramadan tidak akan lama, 30 hari sudah pergi. 29 hari sudah pergi. Tapi kalau ibu bapak berdoa atau beribadah bukan karena Ramadannya, masih ditunggu di hari-hari yang lainnya. Itulah yang disebut dengan tidak menghamba bulan Ramadan. Jadi soleh teh tong kakapeungan atuh. Ngaji mah rutinkeun entong momentum. Aya ieu ngaji teu aya taranya. Ayakeun pengajian, ayak acakan karena ada ini. Jangan, pengajian itu rutinkan. Saya anjurkan nanti SPSI rutinkan parijalnya. Ngarah naon? Ngarah jamaah teh kabentuk. Kalau momentum saja tidak ada momentum, dia itu tidak angan terhadap ilmu. Kenapa? Rasul sendiri atau Abu Bakar menyampaikan, kalau Anda menyembah Muhammad sudah tidak ada karena dia sudah meninggal. Kalau Anda menyembah Allah, maka Allah itu Yahya wala yamut. Allah Maha hidup dan dia tidak pernah mati. Nah, ibu ge sami sok. Punten bunya. Ayeuna teh tos ngarilis jadwal pengajian teh nya. Jadwal qiraatul Quran teh ngaji Quran teh. Di jamaah ieu eta teh sabulaneun eta teh. Beres we Ramadan jempling deui. Da bulan Ramadan mah subuh teh atuh rame atuh masjid teh atuh. Rame masjid teh subuh teh. Begitu tanggal 2 Syawal joal karareung deui we. Kamararahan anu kamari teh sing teh ieu teh nya. Joal ngaleungitan kieu. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan apa? Dia menghamba terhadap Ramadan. Dia tidak soleh selepasnya, tapi soleh karena ada momentum. Maka bangun oleh kita agar solehnya tidak momentum. Paham ya? Lamun soleh teh kudu ulah ukur sagrepekeun bahasa Sunda mah. Kudu teras we. Saya melihat ini jamaah alhamdulillah rarutin pengajian teh. Naon margina? Tos nikmatnya. Tos nikmat, da usah ucu ge tiba heula kieu keneh. Sugan robah pamunteunna nya jadi Rapi Ahmad.
Teu punya. Naon sababna? Ibu juga sama di sini tidak ada perubahan. Yang saya lihat ada yang wajahnya ini, wajah ini. Dak sering kata wis, keun wios. Naon sababna? Dan nu penting mah istiqomahnya. Kata Rasulullah, ahabbul amal adwamu hawain qala. Amal nu panghebat nama anu alit tapi rutin. Sakedik we. Tapi kade umroh mah jeung Mekah tong Katagalega. Nya. Abdi bisa ada tiasana Katagalaga entong eta mah. Kenapa? Karena beda. Harus sampai ke sana tetapi kemampuannya yang berbeda. Ada 5. Ya, ada beberapa cara bagaimana agar kita betul-betul memberikan sebuah kontribusi agar ibadah itu kita tidak momentum. Ya. Karena urang teh ente sagerepekeun. Dilipen teh jeung dibedak teh tanggal 1 we nepikeun ke tanggal 5. Tanggal 20 geura teu mani-mani acan. Nah ibu teu ibak henteu cenah naon data kaping 20. Nah 20 mah eueuh duitan si bapana ge. Ten pos salaki aya duitan kakara Bu di lipstik, di bedak, sagala dicinot. Naon dicinot teh atunya? Nah itu aya dicinot ngaranna teh baheula mah. Nah, tetapi ibu bapak tidak bisa seperti itu. Di bulan Ramadan ini, kenapa oleh Allah harus kita ataupun harus kita kuatkan dulu? Ramadan teh sok Bu, lamun bahasa kiai kapungkur mah sesegan heula ieu naon ina pondasina. Engke lamun pondasi sok resek engke kaluhurna ge bakal insyaallah. Tinggal tatangkalan lamun aya gelap, lamun aya halilintar, terkadang dahannya dia putus tapi akarna mah henteu. Engke teh bisa jadi deui, urang ge kitu. Keun bae luhurna Bu, kengeng ge nu penting mah akarna we cing kuat. Kuatkeun dina Ramadan, meungpeungkeun sumangat ibadah sakitu. Ya. Ayeuna mah ningali kenceleng teh deg-degan. Ramadan mah, kada eta kenceleng tinggal. Rek sodako, ayeuna beres sawa aja. Alah sia kenceleng ngaliwat tuh. Karena itu yang sering kali momentum itu adalah seperti itu. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rogima anpuro julin ida jaa Ramadan suman salaho palam yugpar lahu. Celaka orang dia datang Ramadan tetapi beres Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Ramadan ini adalah momentum great seal. Sel itu artinya apa? Ibu Ramadan mah pahala teh dihamur-hamur ku Allah. So, bade hayong naon Ramadan. Kalau kita melakukan yang sunat, pahalana wajib. Kalau kita melakukan yang wajib, didobel pahalana. Cirinya kumaha Ustad? Tinggal jalmi. Semangat luar biasa tuh ningali Ramadan mah. Ngadengi adan teh tuh deg-degan. Alah si adan, biasana ge tara kadaguan adan. Ramadan mah adan ge tingalinya. Alah si can adan tuh tingali. Wah tuh neangan adan nguriling salemur. Make jeung kudu neangan mana cenah masjid nu pangheulana adan cenah naon ari bapa naon mun cenah ngarah gabari buka ya anu riweuh mah nu teu puasa neangan adan eta leuwih riweuh eta mah nah atuh Pak jeung neangan adan lamun hoyong engal adan teu kudu kukurilingan malahan cutrak-cetrek neangan TV nu gancang adan gampang atuh salaki we cenah adan 4:30 ya. Tapi kenapa semangat itu muncul? Ibu bapak suka gak bangun rutin 3:30? Suka gak rutin bangun 2:30? Tah Bu dina bulan Ramadan mah garuga sadayana. Makanya wabil asharil mustagfirin. Kalau lagi sahur semua dosa-dosa orang itu dijabah oleh atau dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah. Matak sasih Ramadan mah ku urang kuatkeun pondasina nuju naon? Pahala nuju diobral ku Allah. Tuh koyong naon we diobral ku Allah. Pahalana teh dilipat-lipat gitu. Puria gitu kan. Cirina kumaha? Salalagar bulan Ramadan mah. Ya, mata engke puncakna iraha Idul Fitri mah tingali. Jalmi teh Bu, glowing hampir sadayana. Tanggal 2 ngagulawing deui we. Ya. Bapak meni asa kasep sina lebaran teh gitu. Nah, mama sana nyebut asa kasep, mun cenah bapak teh biasana ge rumeuk. Nah, in mah tanggal 1 Syawal meni asa kasep. Tah berarti Pak ngarah kasep terus kudu tanggal 1 wae Syawal. Nanti ada tripnya. Bagaimana orang setiap hari dia Idul Fitri. Nah, dia Idul Fitri bisa tiap hari. Malahan dia bisa melakukan Idul Fitri, artinya kebahagiaan itu kembali dia lakukan seperti itu. Jadi yang pertama, pondasi yang pertama bulan puasa adalah obral pahala. Sok diobral ku Ibu. Diskon.
Tuh, aya diskon segalanya bulan Ramadan mah. Kenapa? Karena semua diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah apa? Semua dosa itu dilunturkan oleh Allah. Bahasanya digugurkan dosana. Bagi siapa? Bagi orang yang dia melakukan ibadah puasa. Ari nu teu puasa kumaha? Namahan dosa. Nya. Siga nu nya gedabunya pias nya. Siga nu nya pias bulan Ramadan padahal keur teu puasa. Lah, kenapa? Karena orang di bulan Ramadan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Ketinggal lamun aya daun marek plekan gitu rag-ragan lamun usum halodo teh bulan Ramadan teh. Murudul dosa jalmi teh atuh. Matak punten Bu, mulih ti dieu kade bisi aya keluarga hiji we nu teu saum wartosan. Eta teh ku Allah teh dosa teh di naon teu dicabut eta teh. Maon margina kedah teu kengeng aya nu teu puasa jeung nu teu salat saimah. Di rumah itu kalau ada yang tidak salat, kalau bisa jangan ada di rumah itu ketika puasa. Sabab naon? Bakal dicabut ku Allah magfirahna. Nya. Pak atuh puasa apanya nih mamah teh tinggal jeung barudak puasa ari bapak henteu. Ah cenah bapak mah atuh daneangan duit teh ku Allah teh magfirah dicabut sadayana. Makanya apa? Suami pada waktu itu kalau bisa keluar dulu dari rumah sebelum dia adzan maghrib. Itu karena para ahli dulu. Dulu Kia mengatakan, "Omat, lamun berang bulan puasa, aya nu teu puasa, aya nu teu salat, tong aya di jero imah, bisi teu dihampura dosa-dosa nu keur puasa." Tuh, tinggal. Nya. Matak lamun salaki teu puasa, cenah nguseup. Ya, cenah ulin ka ditu naon sababna? Sabab eta teh ngaganggu magfirah Allah anu tadi da bade diturunkeun. Jadi we urang teh lain urang kabawa dosa, lain urang jadi dosa. Ngan eta teh ngahalangan magfirah anu bade dilungsurkeun ku Allah. Matak ini yang harus sepakat ke arah ka surga na bareng nya. Da ieu mah geura datang Ramadan ngadak-kadak penyakit mah teh datang. Poporengkelan kieu siga nu nya tanggal 12 teh kitu nya. Kunaon Bapak cenah mun cenah ieu mah teh datang cenah anggar Bapak mah kieu nah mahna teh datangna teh Ramadan. Beres Ramadan cager we. Ya, karena dia momentum penyakit nage nya. Kenapa? Karena ibadahnya juga momentum. Matak penyakit nage momentum diobral, Bu. Dugur semua dosa-dosa kita apabila satu rumah, kecuali satu kalau dia ada yang halangan, yang kedua kalau dia ada yang sakit, yang ketiga kalau ada di keluarga itu yang dia tidak bisa sama sekali puasa. Baru itu tetap magfirah diturunkan oleh Allah. Tapi lamun aya nu ngahaja teu puasa di imah eta wayahna magfirah moal dilungsurkeun ku Allah. Etanya mata kudu apik teh gitu ya. Tuh mah da capek mah cenah teu bisa digawe, da unggal poe cenah ngiriman barang ka ditu ka dieu boraah bisa teu bisa boraah bisa puasa. Wayahna can magrib tong ka imah. Nya. Bisi ku Allah teu dilungsurkeun magfirahna. Nah usad kieu ieu teh ajaran kapungkur ti kiai. Nya ajaran kapungkur ti kiai. Atuh kumaha lamun ibu-ibu ayeuna cenah teu saum nuju head beda deui daya halangan tah mah. Ieu mah nu ngahaja. Anu ngahaja teu puasa kitu eta teh Bu. Kengeng teh ngorong sasi Ramadan. Lan? Teu nyamanya teu kengeng. Da apaleun kamari ngaos jeung Ustad Ucu. Teu kengeng tuh, Bu Hajinya teu kengeng. Naon sababna? Lamun korongna dihuapkeun tuh nya. Ya, kamari aya nu naroskeun usah ari diimpus batal teu nya henteu atuh diimpus make jeung batal mah nya diimpus batal puasa. Nah cenah usah pan nuju diimpus pan keur gering mah nya nu sehat diimpus. Sok geura ibu nuju damang terus diimpus ku kurilingan pan siga nu gelo benernya. Matak diimpus teh damang eta teh. Matak anu teh damang mah teh puasa. Sami jeung anu eungap gaduh panyawat asma disemprot ieu na batal teh nya teu batal. Naon sababna? Kan keur eungap. Nah, buktina kumaha? Atuh ari eungap mah tong maksakeun puasa buka we. Daripada nanyakeun ari disemprot cenah kana bahan batal teh tuh jadi we masalah. Kan agama mah teu berat atuh tinggal buka we ngarah disemprot. Nah teu aya pertanyaan. Nya. Nah aya pertanyaan eta da terus puasa. Jadi we nanyakeun kengeng teh nu asma disemprot cenah nya ka dieu ku abdi teh cenah ku Ustad abdi teh ragu-ragu. Nah make jeung ragu-ragu nyemprotna bari buka geura moal batal sakitu we. Kenapa? Kan dia lagi sakit. Lagi sakit.
Kenapa? Karena orang sakit di dua. Awas, orang sakit dua. Satu, ada yang sakit jiwa. Yang kedua, ada sakit fisik. Kalau sakit jiwa tidak ada toleransi untuk dia itu apa? Tidak puasa. Contoh, ibu bapak nuju stres. Teu aya, kudu ngodoan. Kan eta ge sarua sakit, ngan sakit jiwa eta mah. Tapi kalau dia sudah gila, beda lagi, tidak sedang puasa. Kenapa? Karena itu diampuni oleh Allah. Biasakeun di nusa bumi ngarah diobral ku Allah magpirohna. Omat lamun di imah aya nu teu puasa, kade wartosan berat eta teh. Bisi ngahalangan engke magpiroh Allah kanu lain. Nu katilu. Sok Bu, apalkeun ieu nu katilu, ya. Yang ketiga adalah apa? Setiap amal dibukakan pintu berkah. Urang ngamalkeun naon tinggal Bu? Ku ibu katawis tinggal. Nu icalan kayaknya sasih Ramadan ngajajar debikeun ka ditu, moal eureun-eureun moal. Sapanjang ieu aya nu lapar mah moal, moal aya nu teu payu moal. Lamun eueuh nu beuli ge tuang ge ku sorangan. Dan panina ge nuju laparnya. Nah, begitu. Sok tidak jajan eta tinggal tukang kerupuk banjur, cireng, bala-bala. Dia ngajajar. Ameng ka Itali, moal aya nu dagang cipuk, moal aya. Sobi ameng keranya ya ke Thailand, moal aya ngajajar tukang naon, ibu mereka apa ketika akan maghrib, moal aya di Indonesia mah berkah dibuka tinggal. Ya Allah, ni mararah mah nu dagang teh nya, nu meulina marah mah anu dagang na marah mah. Karena apa? Pintu berkah dibuka oleh Allah. Nuju berkah ieu ibu tong pedit, ya. Yo mun beuki kieu Ramadan teh sieun teu boga keur lebaran, paning engke rek piknik. Wah, niki entong kitukeun. Kenapa? Semakin banyak yang kita bukakan akan semakin berkah rezeki kita. Ya. Jadi tuh tinggal, Bu, segala aya tuh. Comro tinggal. Ieu naon ieu? Nah, ieu naon ieu? Tuh, ditataan go usan teh. Ieu naon? Lamun engke sim kuring Sabtu payun ngeusi jeung Minggu payun moal aya ieu moal. Moal. Ieu ge moal aya, ieu ge moal aya, ieu ge moal aya. Kantun ieu hiji deui. Ya, kantun ieu hiji deui. Naon sababna? Karena inilah yang disebut berkah. Berkahna Ramadan mah teu aya, tapi engke teh bakal nuturkeun ka imah. Nuturkeun ka bumi. Da punten Bu, da teu menta usad mah. Tara menta harideng sorangan. Ya. Kenapa? Kaharti kusim kuring. Nah, usada ieu mah da teu tuang, nya da nuju saum, muhun wios dapan sadayana teu tuang. Si jalmi teh jol kapikir we hayang mere. Eta ge nu bager. Ah, nu pedit mah anger we sarua, ya. Tapi maaf Bu ya, saya belajar dari guru saya dulu di pesantren. Kade cu cenanya. Hirup mah ulah lebar, hirup mah ulah koret. Sabab lamun lebar jeung koret eta teh sok leungit teu puguh-puguh. Sakitu jelema mah. Oh. Ah, abdi mah boro-boro rek sodako sada. Da abdi mah cenah Bu koreh-koreh cok keur mah koreh-koreh cok tara mere. Ya, biasakan minimal ibu bapak memberikan kebaikan bagi orang lain. Naon sababna? Dibukakeun panto berkah ku Allah. Uninga ameng ka Arabnya. Urang Arab mah gular-goler we di masjid. Tapi bala leungar hirupna teh. Bala leungar itu mah Bu. Wah, imahna ge ala lagreng atuh duitna loba. Padahal ngadin teh teh galer di masjid. Kitu ngasuh murang kali. Eta teh kitu eta sadidina siga nu marales tapi rezekina babari. Naon sababna? Karena dia tahu daerah itu ataupun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah tempat keberkahan dari Allah. Sabab jelemana saroleh. Bala lager di ditu mah. Bala lager teh naon sababna deukeut masjid. Nya. Jadi mun ngadeukeutan jelema bager berkah hirup. Kartos. Jelema bawong ge ngareneng jeung nu bager mah geura kabawa bager. Kenapa? Karena dia katepaan solehna. Insyaallah ini ya, insyaallah. Ini kita duduk di sini mudah-mudahan jadi jariah bagi panitia ya. Dan mudah-mudahan ini kita jadi saksi di yaumul kiamah bahwa orang pernah calik di dia, Ustaz Ucu pernah khutbah di dia. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan engke teh kacana ka keluargana. Matak saur Nabi omat lamun urang hayang berkah hirup ibu ulah lebar jeung ulah koret ku milik anu dititipkeun ku Allah. Sabariji waos? Waos sabari sadayana?
Lan 5 deui mah sawios. Alhamdulillah aya kene sesa. Tuh tinggal jujur. Engke insyaallah dipae. Mah hoyong aya wawasan deui. Alim tuh naon sababna datos teu sesuai jeung ieuna. Mangga ya Allah abdi mah saki we. Nah sim kuring naros kitu naon keur ngukur jelema. Bu 17 tahun coplok teh era ari tos 7 hiji mah. Teu aya masalah. Naon sababna kan beuki kolot mah bakal siga orok. Bagi kolot bakal siga orok. Mata kelamun aya aki-aki 87, waosna teu aya moal era moal. Naon sababna? Sabab sarua jeung orok. Tapi lamun yiswana 14, wiswa 27, nya era atuh. Tong boro-boro coplok babu, tong bujeng-bujeng ragrag waosna. Kerek sakedik terapi ge tuh tingali. Umur 17 mah ngahaja ngange naon, ngange rante. Tuh, dia hebal, dugikeun ka saya sampai kaget. Ada orang, non hebal non, sibal, obel. Atuh dah sim kuring mah teu ngange atuh jadi teu apal, sugan teh hebal. Sibal. Naon namina Bu? Obel. Ya, kan mah tong serius teh atuh. Ya, sibal behel. Sibal mah iya atuhnya cai. Tah, kira sampai Ustad, ini yang punya saya harganya 135 juta. Mahal kene sibal mahal kene non behel. Mahal kene behel. Daripada sibal. Sibal mah ayeuna 50 juta, Bu. Jero nepikeun ka 60 meter. Nya, tingali Bu ngange eta mah behel dugikeun ka anu ratusan juta. Untuk apa? Karena dia usianya tidak sesuai. Sakedik perage terapi dirapihkeun ngange nu eta tapi tos sepuh kieu mah mangawe Allah besing rek caloplok kabehanana ge moal diganti naon sababna? Sabab seuri nini jeung seuri orok hampir sarua. Nah, begitu. Makanya ibu berkah sakitu we. Da tuangan mata aya nuliren maknya. Alhamdulillah nya ge waos teu ayaan, tapi tuangan mah jalan we. Nya ngan beda hungkul karasana gitu hungkul keur ngora mah rasana teh enak, ayeuna mah beda sabab campur jeung waos. Tapi enak ka dieuna. Sabab ku Allah tos dikurangan patuanganana. Ceuk Allah teh wajar we waos anjeun leungit sabab usus geus kurang. Di dia tos capeun, makanya dia akan berkah sesuai dengan waktunya. Dan ibu bapak ini yang luar biasa. Pondasi yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diijabahnya? Ada 3 momentum yang betul-betul kalau orang berdoa kita persiapkan doanya di bulan Ramadan. Yang pertama, wabil asharil mustagfirin. Ibu, bapak, lamun gugah keur nyiapkeun kanggo sahur, entong bari ngobrol hungkul tiasa mah bari ngadoa ka Allah. Nya, ngadoa ka Allah. Ya Allah, cing sarehat pun anak, cing lalancar pun lanceuk, cing dipanjangkeun yuswana, bari ngadoa sabab Allah nuju lungsur. Matak nuju masak dina sahur teh bari ngadoa ka Allah. Tah doa nanti dijabah. Wabil asharil mustagfirin. Malahan si mungkuri mah sok ngajarkeun, lamun nuju sahur ngadoana kumaha? Muhunkeun hampura ka Allah, ngarah dosa-dosanya dihampura ku Allah. Ya Allah hampura dosa abdi ya Allah. Engke teh dina tuangna ge aduh niraos teh naon margina eta. 2. Lagi puncak lapar. Ini namanya krisis hangri. Orang yang lagi puasa di bulan Ramadan ada krisis hangri. Dia ada puncak laparnya. Ngadoa naon we diijabah ku Allah. Sok tabuh sabaraha ibu sok aya puncak lapar? Pak. Tabuh 2 aya, nu tabuh 3 aya. Nu jam 12 aya, aya nu satengah genep isuk-isuk geus aya. Geus gogoleran we haben pulang anting ka dapur. Nya aki-aki geura punya, haben we mukaan tetenong geuranya biasaan saeutik dikit. Abah ieu lila keneh. Nya asa laparna teu kuat-kuat teuing gitu. Tah eta teh disebut teh puncak lapar. Kalau dalam bahasa medis namanya krisis hangri. Hangri itu artinya lapar dan itu krisisnya di mana? Dan ternyata Bapak Ibu, di saat puncak lapar manusia itu sedang didoa ataupun sedang diijabah doa-doanya. Doanya sedang diijabah oleh Allah. Matak nuju kekerbekan pisan. Ya Allah, cing sehat abdi ya Allah. Cing digampilkeun rezeki abdi sok diijabah geura Bu. Diijabah.
Jelema lapar, doanya diijabah. Jelema kalaparan, moal tumaninah ngadoana. Bedana nu lapar jeung nu kalaparan. Nu katilu nalika buka saum, doana diijabah sabab hatena nuju bunga. Nuju bunga, nuju keluar narkotik alami yang ada di kelenjar pituituri di sini. Di sini ada kelenjar pituituri dan di sini ada keluar kelenjar ataupun narkotik alami. Jadi sebetulnya para pemuda dan pemudi tidak perlu minum narkotik karena sudah disimpan oleh Allah di sini. Tong maraksakeun nuangan nu kitu naon sababna? Ku Allah tos dipasihan tadi dia tabuta. Nah, ini narkotik alami keluar dan itu di antara dua alis ini oleh Allah disimpan di sini tadi di tengah-tengah kieu. Ulamun di India tinggal di warna berem, Bu, di situ kelenjar pituituri dan itu narkotik alami dikeluarkan oleh Allah. Apabila apa? Apabila dia sedang mengalami kebahagiaan. Soknya bade buka pan ini bahagia luar biasanya. Teteh narkotik teh keluar teteh. Nya, mata kan teu puasa mah keluar narkotikna. Moal, naon sababna? Da teu bahagia nu teu puasa mah. Tapi anu puasa mah moal, bahagia. Puncakna iraha Idul Fitri, narkotik alami meluber itu dalam diri kita. Ketika Idul Fitri, malaman takbir, Allahu Akbar, nyeredet ka dieu Bu, bunga hate luar biasa. Tidinya koncina, Allah mengijabah doa siapapun. Inilah pondasi yang saya sampaikan kepada ibu bapak menjelang Ramadan tadi, ya. Satu, obral pahala, yang kedua digugurkan dosa, yang ketiga dibukakan pintu-pintu berkah, dan yang keempat Allah sedang membukakan pintu ijabah bagi dosa atau doa siapapun. Manfaatkan ini momentum yang terbaik bagi kita semuanya karena ini tidak akan terulang lagi. Terakhir ya, ada seorang kaum yang dia ya'rifunallah illa fi Ramadan. Aya jalmi wawuh jeung Allah teh Ramadan hungkul. Tapi begitu beres Ramadan, dia teu wawuh jeung Allah. Nya, hari ke Ramadan mah wawuh jeung Allah teh. Beres Ramadan teu wawuh jeung Allah teh. Tah urang mah ulah karena kita bukan hamba Ramadan. Wa fi kulli ayyamin. Apabila dia setiap hari melakukan amal, maka dia setiap hari akan bertemu dengan Idul Fitri apabila kita beramal selepas itu. Yang paling panjang adalah 11 bulannya dan 1 bulan ini akan nanti hilang dengan sendirinya. Untuk itu usah doakan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang robbaniyan. Orang-orang yang taat kepada Allah, bukan taat karena momentum ada Ramadan saja. Ustaz doakeun sadayananya cing sarehat ibu bapak cing arageng miliknya sasih Ramadan saterasna oge digampilkeun rezekina sadayana mangga dugikeun ka keluarga nembe saur Ustaz Ucu yuk urang sasarengan ngarah ka surga sareng sadayana keun weda satahun sakali tahun payun buating urang aya buating teu aya. Malahan ada jamaah yang tahun kemarin masih ngaji dengan saya. Sekarang sudah tidak ada pada hari ini. Karena mereka tidak mencicipi Ramadan 2024 sekarang. Sakitu anu kusim kuring tiasa kapihatur. Saya jam 8 harus ngisi lagi di Bojong atau di Bojong Petei di SD Ar-Rahman. Seminar anak. Jam 8 sekarang. Mudah-mudahan nanti bertemu kembali ya Ibu, Bapak. Wilujeng, hatur nuhun SPSI dan Pengtai. Mudah-mudahan sukses selalu dan semakin maju semua perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana jemaah.